Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang barudak? Wilujeng sumping di channel Ruang Belajar, channel anu nyuguhkeun materi-materi pembelajaran secara audiovisual ka hideup, sangkan mere pengalaman belajar anu menyenangkan sareng gampang dipahami. Satajan urang ngabahas materi, mangga urang sami-sami ngadoa heula. Mugi-mugi materi anu dipelajari ku hideup sadaya gampang kanggo dipahami. Amin. Dina video pembelajaran ieu, urang bade diajar bahasa Sunda kanggo kelas 7 dina materi pupujian. Tujuan pembelajaran dina video ieu hideup nyaho pangertian tina pupujian sareng hideup tiasa nyebutkeun unsur-unsur sarta papasingan dina pupujian. Yuk barudak orang ngawitan diajarna. Materi urang mimitian ku perkara pupujian. Pupujian teh salah sahiji hasil karya sastra Sunda dina wangun puisi atanapi ugeran anu nyoko kana ajaran agama Islam. Bisa dipastikan yen ayeuna pupujian di masyarakat Sunda teh sabada urang Sunda ngagem agama Islam. Hal ieu luyu jeung eusi pupujian nu salawasna ngeunaan keagamaan. Pupujian teh gelarna di wewengkon pasantren, nyebarna pupujian ngaliwatan para santri tidinya ka masyarakat sarta ka sakola-sakola keagamaan. Dina mangsa mimiti aya agama Islam, para kiai sateka polah nepikeun pangajaran agama, salah sahijina dina wangun pupujian. Wangun pupujian teh wangun puisi ti Arab, diwangun ke opat jajar dina sapadana. Sarta purwakanti tungtungna miboga pola anu sarua a. Contohna wangun pupujian, eling sadayana umat muslimin jeung muslimat hayu enggal geura salat ibadah ulah telat. Minangka seni, pupujian ngabogaan fungsi ekspresi pribadi jeung fungsi sosial. Dumasar kana panalungtikan, fungsi sosial pupujian leuwih nonjol dibandingkeun jeung fungsi ekspresi pribadi. Pupujian digunakeun pikeun mangaruhan pikiran, parasaan, jeung kalakuan manusia. Disagigireun pikeun nepikeun ajaran agama. Pupujian mangrupa salah sahiji media atikan anu eusina ngandung rupa-rupa nasehat jeung pangajaran agama ku cara diapalkeun. Cara maca pupujian. Pupujian teh sok dikawikeun atawa dinadomkeun, umumna dibaraca di masjid sameme salat, di madrasah, pasantren, jeung dina acara-acara anu aya patalina jeung kaislaman. Unsur-unsur anu ngawangun pupujian nyaeta tema atawa jejer, nada jeung suasana, rasa jeung amanat. Tema atawa jejer mangrupa gagasan pokok anu rek ditepikeun ku nu ngarang kanu maca. Nada jeung suasana mangrupa sikep pangarang ka nu maca. Rasa teh ngajiwaan eusi pupujian. Amanat pesen pangarang ka nu maca atawa anu ngaregepkeun pupujian. Disawang tina eusi, pupujian teh bisa digolongkeun kana sababaraha golongan. Di antarana wae muji ka Gusti Allah, sholawat ka Kanjeng Nabi, ajaran agama, sareng pepeling. Mung sakitu anu tiasa dipikahatur perkawis penjelasan materi dina video pembelajaran ayeuna. Hapunten bilih aya kalapatan sareng kakirangan dina panjelasanana. Salajengna aya pancen maderi anu kedah ku hideup kerjakeun kanggo ngalatih pamahaman hideup kanu ieu materi. Anu kahiji sebutkeun naon wae pangertian tina pupujian teh, anu kadua sebutkeun wangun pupujian, anu katilu sebutkeun unsur-unsur tina pupujian, anu kaopat kumaha cara maca pupujian, anu kalima sebutkeun papasingan tina pupujian. Lamun aya pertanyaan seputar materi dina video pembelajaran ieu anu masih kirang paham, hideup tiasa masihan pertanyaan di kolom komentar di handap. Upami video ieu tiasa masihan seueur mangpaat, tong hilap dukung channel ieu ku cara like, komen, share, sareng subscribe. Lajeng hurungkeun notifikasi loncengna kanggo kenging pemberitahuan informasi video-video pembelajaran anu sanesna. Hatur nuhun kasadayana, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.